Corona, aduh corona, penyakit asal ti Cina, nyebar ka Indonesia, ngariweukeun kabeh jalma. Sasalaman oge ulah komo sholat berjamaah, Jumatan oge di imah, sabab sieun geuring parah. Eling-eling jalma-jalma, ulah sieun ku corona, maot mah geus ajalna ti Gusti Allah Ta'ala. Ari waspada mah kajeun, asal ulah leuleuwieun, komo nepi ka ninggalkeun kana kawajiban anjeun.